sia kanjeng diberangkatkan ti peuting teh orenganan lambang ti peuting eta adalah lambang poek mongkeun buta rata. Ketika orang poek maka kudu neangan cacaan. Kanjeng Nabi diberangkatkan poek berarti mayoritas manusia teh poek teh nyaho syariat. Begitu kanjeng datang ke Masjidil Aqsa, kanjeng Nabi dimi'rajkeun naik ka luhur ka pagi jeung Gusti Allah hartina cacaan aya. Mantak daun sih salila hirup urang aya dina poek kuari neangan cacaan. Di mana aya pengajian dirinya horeng lampu, di mana aya pesantren dirinya horeng lampu, di mana aya majelis taklim dirinya horenganan lampu, awak urang angsongkeun ka lampu abeh urang mangi cacaan. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Tapi leuwih unik deui lailan teh lain sakadar ti peuting. Horenganan makna lailan teh ti peuting, hartina ti peuting teh poek. Lamun poek teh deulean mata ieu gampang, sakumaha caang ka deuleu ku mata ieu mudah. Tapi poek teh nyaho ka syarat, poek teh nyaho ka agama. Mana haram malah halal poek ngaranna, mana nu diparentah mana dilarang poek teh nyaho sama sakali. Percis jelema bodoh nu teu nyaho kana syarat poek leuwih beda jeung peuting. Poek mongkeng buta rata, peuting poek eueuh lampu urang tutang totog ka mana jalan, tutang totog ka mana jalan teu nyaho. Leuwih bahaya deui lamun poek mata hate. Ieu teh ditarik dititah henteu ku Gusti Allah, bahkan boro-boro dititah atawa henteu ku Gusti Allah, cacak-cacak ka pangeranna ge teu nyahoeun. Poekna ge poekna deui tamah. Cingluh sakitu gedena sabaraha rebu santrina. Nu boga cingluhna poek mata hatena teu jauheun ka pangeran. Sia santrina sia. Sia teh mah santren di jelema nu poek mata hate. Polisi ngajagaan nu poek mata hate. Camat tanda tangan nu poek mata hate. Rombongan di akhirat camat, lurah, polisi, abri jeung sia kana neraka kabeh. Laila cilaka sia kajen kukumaha. Pabrik ambalayah di dia menjulang tinggi gede miliaran. Mungkin orang Jepang, mungkin orang Hong Kong, mungkin orang Korea, mungkin orang Amerika dan lain-lain sebagainya. Usahanya di negeri orang na ala kadar jang nyambung hirup alhamdulillah. Tapi horenganan poek mata hatena teh jauheun ka pangeran. Sakadar di dunia nyana bisa beli mobil, kawin deui, nyieun imah, balik ka ditu, horeng jadi seuneu neraka. Peuting teh kos kitu poek mata hate. Ieu sing hade. Waman kana a'ma fi hadhihi sahajal waman a'ma fi hadhihi sahajal man buta di alam dunia wa huwa a'ma fil akhirati wa adallu sabila wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di dunia buta, di akhirat bakal lebih buta, bahkan lebih sasar butana tibatan di dunia. Sing hade urang-urang milu sasar. Kanjeng Nabi diberangkatkeun peuting, memang paranti ahli Allah berangkat ke Allah teh peuting. Moal aya hiji jelema diangkat jadi wali peutingna kerek we walani. Wabeh hudang di peuting, amun cenah eta kiai capek. Hudang di peuting teh urut beurangna capek biasa. Aya teh main bola kieu kuat. Nu main bola di TV. Sok datang ka jeung sabaraha kan? Tuh,
tolong tuh. Orang talaka goblok kabeh. Haji batil loh, saya main bola atau anak buah hijau ini mah. Iya, kajauan gue. Kalau ada musuhnya. Moal aya hiji jelema nu diangkat jadi sholihin, moal aya hiji jelema nu diangkat jadi wali Allah, tipe tina kerek bae moal aya. Udah. Gumil laila illa qalila. Udah Muhammad, tipe ting kecuali saeutik lah pakai biasa sareng. Pamilal laili fatahajjad bihi nafilah. Pakai tahajud atau tipe-tipe kurang apa nyaho ngaran teh rupa tahajud. Nyaho ulah kiai ge tahajud. Asal teu kalaksanakeun. Tahajud bae gering. Sekali tahajud gering, dua kali tahajud parah, tilu kali kritis di bawah ka ditu ka usada insani. Cek dokter penyakit apa ini? Mabok tahajud. Ternyata orang rahasia kanjeng diberangkatkan tipe ting teh orenganan lambang tipe ting eta adalah lambang poek mungkin putarata. Ketika orang poek maka kudu neangan cacaan. Kanjeng Nabi diberangkatkan poek berarti mayoritas manusia teh poek teh nyaho syariat. Begitu kanjeng datang ke Masjidil Aqsa, kanjeng Nabi dimi'rajkeun naik ka luhur ka pagi jeung Gusti Allah hartina cacaan aya. Mantak daun sih salila hirup urang aya dina poe kuari neangan cacaan. Di mana aya pengajian dirinya horeng lampu, di mana aya pesantren dirinya horeng lampu, di mana aya majelis taklim dirinya horenganan lampu. Awak kurang angsongkeun ka lampu abeh urang mangi cacaan. Barang urang masuk ke majelis taklim sakiaina Junet. Ngaji kaki Junet. Kita mana teh ngaji. Alhamdulillah atuh ngaji mah. Sapoe, dua poe, tilu poe, kiai bangunna pusingin. Ngobrol di urang. Iya, orang mana? Orang Talaga. Ini ngaji tadi bangunnya tenang amat tuh, gue yang ngaji neangan cacaan. Kiai kok bingung amat, ribitan neangan. Ini kiai yang digantung. Seret ke Kapolsek ya. Cek Kapolsek, buka Kapolsek, buka kreditan. Ah, tuh bareng ke. Yang polisi, kiai polisi, camat hijikeun rangke mabok kredit. Poek hate saangke lamun urang geus caang bisa nyaangan saanteu kitu. Penting poek bodoh berarti urang berangkat di bodoh menuju cahaya ilahi. Datang ke Masjidil Aqsa Mi'raj, lamun kanjeng Nabi Mi'raj naik ka luhur. Terus langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagena, katujuh panjang caritana. Datanglah ka Sidratil Muntaha. Kapanggihlah jeung Gusti Allah. Urang mi'rajkeun ruh urang. Hijrahkeun ti zahir ka batin. Hijrahkeun ulah terlalu urusan zahir. Hijrahkeun ka batin ruh urang. Sebab anu Gusti heula batan awak urang roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Stop moal kurang moal leuwih ketika roh sesuai jeung jasadna di jero rahim umur 120 poe roh dikirim ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril sup ka jero dikaluarkeun bohong ka dunia. Jadilah Haji Pendi, jadilah Lurah Edi, jadilah Bangsa Adam, jadilah Abri Haji Mujong. Abri si Ade bawa senjata enggak Pak? Jadilah camat,
jadi urang KBH aya rohan guys nu disebut hirup teh ya aya rohan di mana roh keluar awak geus lain manusia deui mayit jenazah bangkai ente kuari disebut manusia aya rohan ketika roh geus keluar teh disebut manusia bangkai jenazah ngait mungkin dicicingkeun di imah keluarga sampai tinggi bican kan itu bican kalau indungnya lupain anak kemincakan bapaknya lupain anak mincakan gurunya lupain anak murid mincakan camat mah pae kabehan mincakan lurah pae hampir tadi tincakan belum berkeluarga ya Allah ya Rabb ayah sote derajat roh nah roh balik deui ka dunya na ka Gusti Allah lamun roh teu wau jeung Gusti Allah wauna ngan sakadar dunia wauna sakadar jabatan wauna sakadar keagungan wauna sakadar urusan-urusan piceheuleuh teu diwaukeun ka Gusti Allah roh wal bisa menghadap ke Gusti Allah introspeksi diri orang ketika maut ke roh orang wau hujan di Gusti Allah geus cang apa poe nah lamun urang masih kana poe mumpung aya kesempatan ulah kehalangan ku jabatan lurah kepala lurah komo RT panghandap-handapna jabatan mah RT ya teh dijajihna ka neraka lamun teu bener aduh udah ka surga aja ulah kehalangan ku camat ulah kehalangan ku jadi dan ramit ulah kehalangan ku jadi posek kapolres ulah kehalangan ku aing jadi gubernur lamun kehalangan ku eta haju teu daek ngaji poek terus-terusan tenggaho kana cacaang pae bawa usia jabatan polisi modal sia ka neraka sandang usia jabatan abdi dikulub sia di neraka bawa usia jabatan kiai namun kiai masih kene baik yang itu beres sarua jangan neraka mah lain jang sasaha jang kiai jadi anti asana kiai nu di dieu mah hampir-hampir bisa mah aja sok bangun bebeneran teh karena ngomong gitu beuseuring kan isi bikin wae di dieu buah ka neraka buah itu ngan bangunna doang sararieu ulah kehalangan ye jangan cacaan iheunya urang kuari jadi naon ye jadi pejabat ulah kehalangan kejabatan ngaji aing ngan cacaan sakedeung hirup di alam dunia jadi ieu jadi itu ujung-ujungna paeh bakal menghadap ke Allah aing jadi naon ayeuna jadi pengusaha ulah kehalangan ku usaha kena orang usaha gede komolotik mah hajung bunga gitu boga cacaang isuk pageto pae harta ambalayah teu nyaho cacaang teu boga cacaang cilakas ya kajeng kumaha ila rahasia subhanalladzi asra bi 'abdihi laila rahasia itu penting bahwa kanjeng Nabi teh nyaangan kana nu poe sebab kanjeng Nabi geus meunang cacaang berangkat ti nu poe terus menang cacaan kembali dari kana poe kan juga bisa geus nakapanggih jeung Gusti Allah ulun deui ka Masjidil Aqsa berangkat deui ka Masjidil Haram babarengan deui jeung masyarakat anu poek mungkin buta rata bodoh kanjeng geus menang cacaan mere cacaan dituntun sahabat supaya marifat dituntun sahabat supaya nyaho ka Allah dituntun mana masyarakat supaya nyaho ka Allah. Alhamdulillah dengan singkat kanjeng Nabi 23 tahun manusia letak tadina poek teh nyaho ka pangeran nyaho ka pangeran ta Allah manusia teh nyaho tadina kana perekonomian Islam ku ayana kanjeng Nabi mere cacang nyaho kana perekonomian Islam nyaho kana perpolitikan Islam nyaho kana perbudayaan Islam sebab kanjeng Nabi geus meunang cacaan kuari nyaang-nyaangkeun jelema
kasorot urang ku Kanjeng Nabi talaga ini teh akibat sorotan cahaya Kanjeng Nabi. Masya Allah, Masjid Al Barokah nu kamari koneng jadi hejo ini kan ini besok pakai koneng-koneng itu beres konengnya hejo gitu beres komo koneng lah itu cuma warna iya jenek kiai tetap warnanya tetap aya pengaruh kasorot kusinar Kanjeng Nabi. Lamun lain kasorot kusinar Kanjeng Nabi moal hadir di dia camat malam iya kasorot kusinar Kanjeng Nabi isok kasorot ku cahaya Abu Jahal aya di orkes polisi malam iya kasorot kusinar Kanjeng Nabi hadir di dia isok kasorot deui kusinar Abu Lahab. Kemudian nanya kira-kira polisi lolobana kasorot ku Kanjeng Nabi apa kasorot ku Abu Jahal? Siap goblok. Aya jelema na. Sabarang. Cahaya Kanjeng Nabi. Masya Allah. Kuari cahaya Kanjeng Nabi. Emang ieu urang gerak-gerak ka dieu teh nang urang lain nang urang. Cahaya Kanjeng Nabi di urang teh aya 3 cahaya. Hiji cahaya ruh urang, 2 cahaya Kanjeng Nabi, 3 cahaya Gusti Allah disebut nur ilahi. Sanajan deukeut ka dieu roh urang teu bercahaya moal rek datang. Sanajan jong aya cahayaan atuh datang ke pengajian-pengajian, datang ke masjid tergantung cahaya. Di awak urang aya 3 cahaya, mun roh urang aya cahayaan katari disorot ku cahaya Kanjeng Nabi nyambung, sorot deui ku cahaya Allah sangat nyambung. Mantak lamun can boga cahaya, teangan cahaya. Cahaya nu mana kiai? Nu cahaya ieu lampu, susah mah bodoh deui bae. Hese diajak pinter na hese. Cahaya ieu mah naon? Urang osok bisa nih. Dulu kapal, set, karena aya cahaya. Beuh, dulu jelema nu macul pohara jasa. Karena aya cahaya. Cahaya. Urang neuli jelema nu digawe di Ciluk aya cahaya. Maksudnya cahaya ka deuleu ku mata. Lain cahaya eta, cahaya kalbu. Di jero kalbu urang aya cahaya. Ini cahaya kadeuleu ku mata mah sakadar geulis jore, sakadar kasep jore, bagus jore, gede leutik kadeuleu ku mata cahaya eta. Tapi cahaya ieu mah lain eta. Urang teh kuali di dunya isu pageto bakal maot. Di jero kubur teh ku cahaya iman urang kacipta deui aing sorangan di jero. Nulungan lamun teu mawa amal ke di jero kubur bakal kumaha aing ngajawab cahaya eta menerobos ke jero kubur. Kalamun aing dihudangkeun ti kubur, berangkat ti kubur masing-masing ka mahsyar, tidak terkecuali eta presiden, eta rakyat, eta kiai, eta santri, eta pejabat, eta rakyat, eta nu sugih, eta nu susah, bareng kabeh bet mun teu mawa amal kumahaeun tah cahaya eta nu aya di kalbu nerobos ka jero. Urang ngahirup tapi urang bisa nerobos ka kuburan. Urang ngahirup kene bisa nerowong ka mahsyar. Urang ngahirup kene bisa ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Urang ngahirup kene bisa nerowong antara neraka jeung surga. Ya Allah. Cahaya eta. Kristen mah ketika urang nyaritakeun cahaya eta, eueuhan. Budak mah ketika urang nyaritakeun cahaya eta tidak ada. Konghucu lamun urang nyaritakeun cahaya eta sama sekali. Protestan, Katolik dan lain sebagainya, Yahudi sadajannya ngaku-ngaku agama nu paling bener, boga cahaya. Lamun boga cahaya, moal kitu. Urang masa kieu mah alhamdulillahirabbil alamin. Melalui sorotan cahaya Kanjeng Nabi, ngorot kuari ka dieu lain sakadar ngaji, tapi boga rencana dek ngabangun, memperlebar, memperluas masjid. Jangan menuju Allah sebab Kanjeng Nabi diisrokan
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yakni ti masjid. Kan urang-urang nyaritakeun masjidil haram teh geus puguh masjid di dieu bae, urang gedean. Abeh anak incu urang ke minaheun. Hasil karya bapak urang masyaallah, urang bisa menikmati. Taneuh jadi lega, masjid jadi lega. Mana teh nu ngeusina ngeundaheun nu ngabangunna make cahaya kolbun nempona di jero kuburan indah jasa. Hiji batu nu ditempelkeun bakal ngaangan di jero kubur. Ya Allah, lamun lain make cahaya nempona mah bisa. Lamun urang make ieu doang ieu nempona make ieu doang ieu, make mata ieu doang, urang ngaluarkeun duit 100.000. Bogana ngan 200. Dibikin 100 walah kurang. Urang bogana 1 juta dibikin 900.000 ke masjid, tinggal 100.000 asana green. Lamun make ieu green. Waduh, urang boga duit 10 juta dibikin 9 juta ke masjid. Wah, papisak. Papisak. Lamun leuleuh make ieu, tapi lamun leuleuh make ieu di dunia majang mual kembal, tapi iya kan jang di akhirat anak incu can puguh bisa nulungan ka aing kejaga di kubur ketempo ku mata hate nu ngajopak nu ngaler urang teh. Tapi ketika urang di jero kubur sorangan bae jol bae aya semen datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu mah semen. Iya. Geus menu kula dibikeun ka Masjid Al Barokah teh. Kuarinya angan kuburan. Aduh, semen hayang kau aing nyarena baheula 10 juta. Mun nyaho kieu mah ku aing sawah dijual. Pakai ngabangun masjid horeng caang jasa ieu mah ngan 10 juta caang teh pati komo hiji mah ngeuleut. Mere semen hiji ngeuleut. Asa mah coba paro ini. Tapi lamun urang 10 juta pada dari we ditempona ku mata ieu moal jalan-jalan, tapi ditempo ku mata hati. Masyaallah ku kayakinan urang nikmat amat. Lamun mere 50 juta mah geus we ya karinya caangnya tiis. Masyaallah. Kadu mah tetep kadu. Hanjaka aing boga mobil kijang teh dijual. Padahal mah mobil aing aya 2, mun dijual mah hiji pake ngabangun masjid bareng kuari di kuburan kos istana we. Ieu mah jangan aduh ieu mah RSS. Rumah sangat. Dasar bisa boga kos kitu nya. Kali tempo make. Nu mentek para solihin berani hudang peting kajeng panas kajeng tiris lain dirasakeun ku awak dirasakeun ku kolbu jang jaga di akhirat. Nu mentek berani ngorbankeun anak pesantren loh tanpa aya halangan ieu itu kajeng teuing teu boga ijazah teh ijazah ge lain jang ayeuna mah teu dahar besa neangan jaga jang di akhirat. Tanpa ku mata hati lamun selalu nempo ku mata ieu cilaka kajeng Gusti. Inilah cahaya Kanjeng Nabi diberangkatkeun dina poe, berangkat ke Masjidil Aqsa poe, naik ka luhur menang cacaan, turun ka handap, nyorot cacaanna ka sorak urang di ya Allah ya Rabbi. Nah, tinggal tergantung kumaha sorotan Kanjeng Nabi. Nyorot ke urang di gede sorotan anak tanpa pamrih. Ka panitia tak ulah dicatat jaletik lain letik gede dah. Masya Allah. Mata bangun ayah kiai, eta teh geus aya cacaan kiai mah dibere ilmu ngan masih kahijab keneh siap kiai berangkat di partai eta kahijab ku partai. Kiai cacaannya lengkit isu pada teparu. Cacaan mah bisa gitu, cacaan maknawi ngaran. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
di dieu keur ngabangun masjid disorot ku sinar Kangjeng Nabi aya panitiana kemudian berangkat. Ieu teh lain anu panitia, ieu teh lain anu urang, nu Allah. Al masajidu buyutullah. Masjid adalah imah Allah. Saha jelema nu ka Allah Datang ka imah Allah ka masjid. nu matak aya tata cara asup ka masjid mah sendal kudu dileupas Imah Allah. nu head teu meunang ka masjid hangru nu head mah Lepas ulah kuda ka masjid. nu korupsi teu meunang ka masjid Najis. Najis manawi. Mendak jelema korupsi asup ka masjid, moal tentrem di masjid aja. ayuhan nas ittaqullah di dieu na najisan di dieu na najisan asalnya jelema maca khutbah ya haji ini maca khutbah ittaqullah ayuhan nas ittaqullah lu kaning seret kasih najis keluar najis ya najis keluar kebenaran lurah Allah kalau ada najis ya lah ya Allah Cacaan makna nyorokan lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rumah di masjid Kangjeng Nabi marentah amara Rasulullah bibina'il masajid cek Siti Aisyah Kangjeng Nabi nitah ngabangun masjid bidur dina unggal lembur coba bangun masjid teh wa antu nazofa wa tuqayyaba bersihan masjid ulah aya najis teh jeung kotor selitan masjid teh dititah ku Kangjeng Nabi Abu Dawud. Ya Allah, bangun masjid ngabangun titah ku Kangjeng Nabi amara Rasulullah bibina'il masajid. Nomor kedua wa antu nazofa bersihan di masjid. Nomor katilu wa tuqayyaba selitan mas abeh tentrem urang asup ke masjid bersih kemudian sengit Masya Allah langsung orang ngalarkeun tasbih dan urang asup ke masjid coba masjid Haram ya sengit masjid Madinah apa yang bersih na sengit misalnya masjid dia yang bersih na sengit atuh ujian lurah dia begitu asik geus mau robah-robah batur baliknya lagi banyak tenang kok ngaca tuh ya lamun jero hate urang aya cahayaan berpikir aya ngabangun imah bisa juta, 10 juta, 100 juta sorangan tapi ngabangun masjid anu bakal ngangkeun lulungan urang kok teu mampu sih eta kakarek sinar teh sinar muka ulah kudu kanyahoan ku sasaha dikeun ka panitia ya Allah ya Rabbi Masya Allah haji panitia nasihat deh milih duit anu dikumpulkeun aya 100 juta ulah lumayanan cokotah 10 juta awas ya galedeg sih galedeg ieu mah jadi panitia masjid mangpang meumpeuh jadi tukang khutbah mangpang meumpeuh jadi kiai mangpang meumpeuh atuh kiaina bagi teu boga sinar teu komo umat silakan mantak ieu baheula tak kerja jadi ketua masjid di demo ku masyarakat ya jelema ieu kebeja masyarakat kakula ulah sakadar di demo bunuh aing mah ridho geus dah dulur lain non lain di demo teh jadi panitia keluarga ya sudah diangkat deui maning payahan habak iya tuh lumayan siapa kawin teu ngabangun teu hati itu emang tadi nage udah kawin ya Allah karim tapi lu jelas banget ngabangun di mana helanan jalahana gitu bisa dibangun sementara ini
panjang meureun tema dongeng kadinya nama urang mah ala kadar jang nyambung meuli es budak meuli baso jeung jajan-jajana maka urang kudu boga perasaan pikiran urang mun aing kos kitu kumaha timbul be urang hayang mere. Nah minggu ieu masih kene kukumpulan urang jang ala kadar ngabantu gegedena daf'il bala di samping urang ngabungahkeun ala kadar sebab alamat-alamat bahaya masih kene encan selesai maka urang kudu loba jang nahan emang cenah kiai bisa ditahan wallahu alam da urusan Allah ngan Kanjeng Nabi meredaf il bala as-shadaqatu tadfa'ul bala. Adapun temah bahaya bala anak dek jadi dekente tu kumaha Allah teu meja Allah nu bogana kuari dipermasalahkeun banjir sebab anu asli nama ulah sok nyaritakeun kitu asli nama tararobat ka Allah urang moal aya anggeus-anggeusna nyaritakeun kos kitu mah bahaya geus selesai henteu ngocomang bae mere henteu di sia ngocomang bae mun deukeut mah jeung urang soekeun habak ya Allah ulah waka nyaritakeun sebab-sebab zahir sebab kos kitu mah gampang budak teh bisaeun tapi ieu meureun aya bebendon Allah anu urang teu nyaho sehingga Allah teh bendueun pisah kirim tentara Allah ya bangkong ya orai reungit rambetuk laleur cai angin jeung sajaba-sajabana entala urang kasalametan nu boga salametna Allah penta ka Allah ja Allah nu boga salamet Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus dibaca kurang galaman teu salat ngan teu asup ka hate bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi baih manis hebat macana titajong me goblok-goblokan jadi baca ongko aduh masyaallah watak urang beureun ieu tauhidna kakarak datang ka biwir hungkul atawa datang ka tikoro encan nembus kana qalbu tapi beureun Gusti urang teh sakieu meureunan diberena ku Gusti carita lamun urang diberena ku Gusti teh hakikat tapi carita syariat mah meureun ieu teh kasalahanna aya di urang kasalahan lalawora kasalahan api lain kasalahan baik anu dihaja maupun teu dihaja senyaho kredit teh haram pan terus baik senyaho korupsi teh haram pan terus baik senyaho pasuna pasini teh haram pan terus baik senyaho kepan mabok zina judi haram tapi kabair tapi terus baik
termasuk ngabunuh silih tingkah silih zalim terus bahaya Allah benduet antaran urang kitu ngalawudu cai wudu ngalir ka kali bungaheun kali urang junub boga hadas gede cai teh ngageroan yeuh ka dieu aing teh ditugaskeun janga bersihan maneh mandi urang bungaheun cai teh urang dahaga rek ibadah cak cai aing tugasna diinum ku urang bungaheun cai teh walaupun kaki ihkeun haju cai kiina najis tapi bunga ketika aya anu zina haju ngisang ngocor caina samarukna taneuh teh teu ngomong goblok-goblokan batu teh samaruk teu ngomong tolol-tololan hiji dua mah meureun encan renyong teh nyawa sia bahasa renyong tah eta geus kebal tah bahasa renyong kos meong garong berenyong tah ketika geus aya puluh ratus bahkan ribuna anu ngisang urut zina di kali pan kali teh keheuleun cai teh bendueun ngalir terus ka laut laut ge teu senang budal urang manu ngaji teh pan percaya lantaran batu ngomong jakarungu ka kuping kepan kunu maha agung Kangjeng mah assalamualaikum ya Rasulullah batu salam ke Kangjeng kayu salam ke Kangjeng tunggul korma dikantunkeun ku Kangjeng teh kapan nangis berarti kan nyarita ka Kangjeng nyarita atuh ka urang ge ngomong sarua kasih eta mah ngajablong atuh sarua bahasa depan muka Kangjeng mah nyarios masyaallah ka kiai ngomong deureus keneh tah bahasa urang mah carita kasih eta mah ngajablong beda bahasa atuh nah kullu syai'in yad'uk setiap perkara ngagerowan ka urang baik ngagerowan doa maupun ngagerowan laknat tah lamun urang kadinya inget sing hade kapan urang ngalengkah nu ditincak ku urang teh senangeun apa henteu ketika senangeun ngadoakeun ka Gusti ketika teu senangeun ngalaknat atupan gunung ge ngomong gunung ka Kangjeng Gusti abdi teh jadikeun emas we yeuh kasihkeun ka Kangjeng jang berjuang ngomong gunung teh Muhammad ieu kaula jadikeun emas jang berjuang ngomong atuh meureun taneuh ge bari ngomong ka urang teh tolol goblok sia mobil sia kreditan malulu goblok tolol tuh kan tuh ngomong segala motor segala mobil nyaho ongkoh ngaji ongkoh sia terus bae ongkoh digibegeun ku sia awas ya aing ngagoyang bae awas ya karawang goyang ngeunaheun nah sia mah tuh goyang ambles tuh mantap as-shadaqatu tadfa'ul bala cek bahasa gaib aya bahasa gaib tapi kula ge tibatur kula mah teu bisa ieu ge masih keneh rada rarempat aya permintaan dibejakeun sote abeh urang mawas diri hiji aing ulah diganggu cenah cak cai di Pandeglang Gunung Karang
aing mulai diganggu, awas sia ngaganggu ka aing saat atau banjir. Kedua, laut embungeun diurug, cak laut awas yang ngurug aing bakal mudal. Katilu wayahna sia kudu kadenge ku aing cenah tobat sing lobakeun maca istighfar ka Gusti, tapi ayat terutama para kiai. Aduh, atuh pantah maka urang tah supaya mawas diri can geus mentak ya, supaya loba istighfar. Meureun jeung bangsana mah geus dibejaan, aju meureun nego-nego. Jeung bos kan bisa nego. Kumaha ya Allah, ya ajeuna urang kos dukun. Teu aja baheula badek nyin pabrik sosotan ngarep mana. Oh anu minta dipencetkeun kotok, cenah kan gitu. Nu ngadaharna mah sia bae aing mah minta getihna pan dukun teh. Tetapi pan meureunan di nagara teh sapoe saminggu sabulan satahun teh Allah masrahkeun ka para malaikat nu ngajagaan nagara supaya aman ieu nagara. Di gunung aya malaikat, di laut aya malaikat, di leuweung aya malaikat. Boro-boro eta deui jangwatan nagara, urang ge kapan aya malaikat. Ieu kenca katuhu teh ieu dua malaikat anu mimilu bae jeung urang nya nyekelan pulpen bae. Nah, tulis cenah kieu eta mangsina teu beak-beak. Sia mah nyaritakeun mangsina goblok. Malaikat moal beak-beak lantaran mangsina cidu urang. Cidu urang teh mangsi. Ketika urang nyarita, ta eta jadi mangsi, tulis gunya. Nah, lamun ganyahoan mah urang malaikat nulis dayanya. Kanyahoan, peleban nulis tu bagus gak urang diantep, peleban nulis tu jore mencekel kurang ulah ditulis. Emang malaikat bisa disogok? Kita mah kos Polda burung, Polri itu mal bisa disogok. Jadalah anteng istiqomah. Mantap. Nu can selesai di dunia, diselesaikeun di akhirat. Sendal urang leungit sakali nu urang tetep nu urang datang ke akhirat. Engke di akhirat kapanggih ku urang teh sendal teh sendal lili ya Allah. Iya orang sendal aing teh lu dipaling ku si eta. Ayus ya. Nah iya gaya kotok anu pernah ku urang diadukeun datang ka urang nuntut ka urang. Jarum batur leutik pernah dipaling ku urang hadir heula minta pengadilan. Ya Allah ya Rabbi. Datang ka sagede kieu urang teh ieu teh geus sabaraha banda batur harta batur nu ku urang dicokot. Lamun ridhoeun nu dicokotna aman, tapi lamun teu ridhoeun pikumahang ya Allah cukup meureunanan jangka neraka maling sendal dae matu baik sendal lili. Aduh ya Allah ya Rabb. Deres tu dipaling ridhoeun mah dengan sendal ngaji sendal naon dae matu. Aju kumaha? Lah dae matu ieu ai beukeun melos. Aju ridho mengaji mah
karunya nyana geus diridokeun ku masalah mun kieu mah ngaji teh kotetang koteteng nangan sendal bu sendal naon tuh cepit sebelah lain aja kumaha wus sial tak goblok tungtut poe sia di akhirat be jepit sebelah lain bagi nek nungtut eta kan deuk kumaha nah iyalah sekedar gambaran Allah lamun encan murka ting jeung bendu ting moal wakanyix tekar ti atuh cai hujan aja leutik tapi sadag-adag 12 meter 20 meter Masya Allah di jalan cai Juku anu jadi sasaran weta anu nyeunan liang emas dek ditangkepan ku polisi lantaran nu jadi sabab bencana teh cenah eta sekolah wata mangke bae heulangan ulah sok kajung ngundang-ngundang bebendu Allah endek jeung henteu na make tiiskeun heula sebab ieu mah usum istighfar baheula usum istighfar besi hanas polisi nangkepannya na horeng Allah gergeteuna ke polisi tambah baca polisi mah mana bener atuh bener aja polisi nu teu bener mah tuh bener bae ngan mana aya tuh pengamanan banyak dengan modelna jelema lamun bener dipake karesep gitu bae lah eta mah geus jadi adat asal bener dipake karesep ieu mah budak leutik bae ge budak leutik ceurik di mobil lah ceurik sia polisi stop boleh oge ta polisinya pakai galalaga budak ke cakep eta Masya Allah yang bapana polisi teh nah ieu mah henteu rek nyaritakeun kejahatan polisi bisi kasalahan teh aya di manehanana Allah tambah bendu engke tambah geus aya mah mendingan alal istighfar cek ulah pemerintah ulah waka mengkambing putihkan lantai mah putih baik sia mah lain hideung di sia mah bae Jawa hideung sia mah tah geus padigan ge ulah silih sedekeuh istighfar we ka Allah geus urang nemah ngarasa dosa kabehan beres pedagangna meureun kami teh ieu teh teu bener dagangna petanina Gusti kami teh meureun tani meureun loba anu pibendueun Gusti kitu keneh ustad-ustadna jeung kiaina kitu keneh pamarentahna geus we ayeuna mah urang babarengan kabeh jang keselamatan urang maning instruksikeun istighfar heulanan gubernurna ngainstruksikeun presidenna ngainstruksikeun istighfar sebab biar terus-terusan geus we kita sama-sama istighfar nasional di Senayan atau di Gorgor undang kiaina kiai partai bayar nambah bendu istighfar bae kudu dibayar tak kiai goblok tolol boloon aduh padpun sial tah istighfar kudu dibayar atuh nemah iya gara-gara sama ki partai ya kudu dibayar baik di ulah sok jalakeun ki partai cenah dah siap yang keladina
kudu dibayar baik ulah ya orang babargan istighfar geura ka Allah. Aduh lamun urang terus istighfar ngalengis make kedalaman hati engke suatu-waktu dibere ku Allah, suatu-waktu dibere alamat, dibere sir, dibere pikarsepeun pikasieun diomongkeun teh ye urang kahareup tetep kudu mawas diri lobakeun sedekah jeung istighfar. Sebab cai gurung karang ngomong aing ulah diganggu siang ngaganggu aing pantamah di ditu titipan Syekh Maulana Mansur di luhur. Waduh aju aya nu ngageugeuh nah mulai tah nu ngageugeuh saha ya malaikat jeung sajabana geus urang kabehan babarengan nemah kasalahan di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah aya pusuna pasini heulanan istighfar nemah. Sebab eta tadi kokobok jelema nu korupsi cai kobokana dipiceun samarukna batu taneuh teu nyaho atuh nyaho jangan hiji cai mah tidak tahu urut korupsi maling haju nyanap dahar kokobok gergeteuh Masya Allah geus puguh nu zina. Ngecai wudu bapan resepen batu kali resepen Masya Allah kali cai dipake kurang ngisang dipake mandian mayit dipake ngumbah-ngumbah kotoran sajabana jeung sajabana balik deui ka taneuh disedot deui ku urang jadi bersih deui maha kawasa Allah. Urang teh nginum cai anu bersih padahal mata teh urut mandian mayit. Urang teh nginum cai bersih dina taneuh disedot ku urang padahal mah urut nyisang si mbak. Ayo pikir maha kawasa Allah urut kutar kotor balik deui ke jero taneuh jadi bersih maha kawasa Allah. Ngan eta tadi bahasa-bahasa cai mun urang paham bahasa-bahasa batu mun urang paham taneuh mun urang paham kullu syai'in yad'u likulli syai'in wajhun tiap perkara ngabogaan beungeut di beungeut aya mata aya irung aya ceuli aya sung. Waja'altu wajhaka ka urang waja'altu wajhal ma waja'altu wajal hajar waja'altu macam-macam da Allah ka ditu aing ngajadikeun wajah sia menghadapna ka mana aing ngajadikeun wajah batu menghadapna ka mana aing ngajadikeun wajah tangkal kayu ka mana. Atuh coba berpikir ke urang ayo geura urang ngawaluku ngagaru lakan ku urang pare beh surubukna sakitu hebatna cai sakitu hebatna beh bagus perkembanganana aju kereuneuh reuneuh pare ge reuneuh sarua bae teu nyaho dikawinkeun aku urang ujug-ujug reuneuh tapi pat bae kok eueusian gambrung eta jelema boga tangkal kadum masyaallah buahna pohara jasa bagus sesuai jeung aturan ahli pertanian tapi kunaon atuh eta sajabati buahna raragagan padahal geus aduh geus hebat raragagan tangkalna ge haju lain aya naon sih
kurang teu pernah dipikir seperti eta, teu pernah. Hanya jelema-jelema anu dibere bijak, jelema dibere hikmah ku Allah anu paham ka urusan-urusan kos itu. Etalah para aulia-aulia Allah dibere ku Gusti paham, jangan nasihatan umat. Ngan eta wali sok saliru jeung dukun. Dukun ge akur kitu. Beda padahal perjalanan anak ai dukun mah atuh dukun, ai wali mah tu wali ya, ai dukun mah kayak hadam-hadam Mbah Jamrong hadamna nirjan jin miing jin macem-macem nu ngageugeuk di pakuburan tangkal kayu gede rindang, tangkal kayu golkar eta jin melulu di dieu. Tanya sekedar jang ropong pikiran urang ka alam eta sing hade. Sekali deui geus urang babarengan di lembur ge ditahan lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala jeung sedekah. Falau kutila bimusaqalin loba ya masalah. Azqalil muhaddadin. Ya. Tuluy dicontohan wa ma tabima awjarahu naslun wa sarafihi urdusa mipi mururi wa ma tabima awin khalaqa bi umulatin wa sabah wa samun bawaqa biadin wa jabalin thumma saqata minhu haram. Ki musannif di dieu rek nyaritakeun binatang boroan anu diburu tetapi balukarna haram teu meunang didahar. Kahiji lamun aya jelema zaid misalna maehan bele maehanana make benda anu berat nya make benda anu berat atuh misalna atawa anu sok dikitukeun teh naon jepretan mah orang kampung bandring, Cilongok mah bandring, keren setik. Jepretan batu batu kampung. Ya seperti eta lah burat kan cek kena tetewan teh begitu dibandring kena ngegelepek ta eta hewan anu kena ka bandring kena ka jepret ngagelepak eta binatang tersebut teu meunang didahar. Da mah sarua jeung palengpeng ngaranna palengpeng. Di palengpeng eta bahasa hebat tah. Di palengpeng teh eta bahasa Australia. Asli Cilongok. Di palengpeng ya Allah garis.
atawa ya binatang di palengpeng make panah panah model make tembakan naon gara-garana mimis atau ieu mah make panah nu seukeut make tumbak anu seukeut nah binatang teh ditumbak seukeut kemudian binatang tersebut kena barang kena geus kena ngagoler make seseukeut datang ngagoler di palengpeng jadi geus kena jarohahu naslun kena cek praktek di palengpeng deui kumanehanana jadi 2 kali maehana nu hiji mah make seseukeut geus ngagoler kan lamun eta diantep bae mata bismillahirrahmanirrahim set make seseukeut goler awal ieu mah barang geus ngagoler dah kurang puas siapa ini palengpeng ceget 2 kali berarti eta paehna nyaho kunu awal nyaho kunu kadua samar teh 2 sabab teh binatang haram teu meunang didahar teh ya atawa sikolin muhaddadin kabundukatin wasautin 2 kali sarua padahal tadi hiji tembak ceger barang kurang dipariksa geus ngagoler kan lamun teh mah eta binatang teh diantep pae tapi barang dicamperkeun ku urang masih kena uyak-uyakan urang kebenaran mau pecut ya ku aing sakalian jeger atawa mawa ponta nyawa ponta pamikulan budak kuari mamanya ke ponta ayo siap ponta ayo pontang ponta ya pamikulan karena ponta atau daun bae lah urang dijeger ke deui jeger jadi 2 kali haram teh hukumna masyaallah tawa ya binatang teh dihantem sahmin bila naslin jamparing lain make seseukeut na wala hadin aw sahmin wa bundukatin 2 eta haram hukumna masyaallah atawa dihantem make seseukeutna aya binatang kolebat sikat kurang atau lamun di daerah seberang mah make mana atau kan di seberang mah ditiup ke kencang ditiup naon ngaranna sumpitan siapa sumpit mah paranti mie ya Allah itu nyaho cicing ya Allah dah kena barang kena ya otomatis kan oleng nyana teh akan cari napas oleng lewat hantem deui ku urang joget make awi atau kayu atau naon gitu ngaranna jamparing nah eta teh pae jadi 2 hiji ku seseukeut nomor kedua dibabuk
fi mururihi wa mata paenyana eta sarua bae haram hukumna. Teu beurang teh kos kitu mah. Tuh ya. Atawa urang nyieun jaring, gede jaring mah. Atawa racik, leutik racikna. Budak bae mah nyieun racik, budak angon baheula nyieun racik, teh di luhur. Eta racik tah, diracik atawa dihadap ge leutik. Ai jaring mah kan gede. Eta jang manuk atawa model kala besat. Karena rasanya ngomong jiban ayeuna mah kala besat. Kala besat da kieu ye. Yeun liang geus yeun liang tadinya nyeun jaring. Ngan jaring kala besat mah itu jaring gede tali doang. Kala besat ngaranna tali doang set. Aju make kadinya cakip, make karet ka luhur. Jadi kitu tahat di nonghol lamun aya manuk atawa naon asup kadinya ngajepret sorangan sata aja kena beunga jeplakan eta jeplakan kala besat nu arti kaing sia ngaranna kala besat eta kok kitu tah geus sia kaluar teu ngarti mah. Kan ieu mah pengalaman keur baheula mah kos kitu tah racik leutik sok diteundeun di luhur sayang di mana asup nyana set asup kana racik aya deui jaring gede aya jaring mah berbagai-bagai geus jama jaring aya deui kala besat mah dihandap nyieun liang ala kadar. Terus make tak kadi karet ka luhur, yeuna nonghol di dieuna make tali atawa tambang. Geus di mana-mana asup jepret. Ngagantung ka luhur. Kala besat. Geus bisa diganggu gugat kala besat. Atuh geus kitu bahasa baheula tah mah. Nah, endeu kumaha bae ndek jaring bulatin ndek racik ndek kalabsat asuplah kadinya hewan naon bae nu ku urang ndek di ala ngaranna ge di leuweung manuk lah racik biasana. Nah kalabsat biasana embe atawa nu gede-gede. Nah jaring umum sama jaring-jaring mah kena ai kena kacekek kan geus kacekek kan ngagantung kena kala besar-besar ngagantung dengan beberapa menit paeh nah paehna kena kala besar kagantung paeh haram. Nah manuk kena kala besar atau manuk kena racik haram. Nah aya deui eta mah make leget. Oh siapa leget beureun tadi tah. Atuh leget palai deui eta mah make poles ngaranna leget mah. Jadi lamun leget mah teuneun kurang di luhureun tangkal tah. Engke manuk kadinya enslak, rapat. Habis hiber. Kena leget ngaranna. Biasana tah mah pake ngaleget jahe. Eta aya bahasa kolot teh. Leget-leget moal diteruskeun ku aing mah. Tuh. Baheula mah loba teh cara-cara ngalah hewan lantaran baheula mah kan di urang leuweung. Zaman kula leutik teh ka ditu leuweung eta di masjid teh leuweung, belah ditu leuweung. Jadi loba hewan-hewan carana eta seperti tadi racik, jaring, leget. Kemudian atuh ayeuna naon gitu kala besak eta paranti ngalah hewan-hewan. Ndeu kumaha bae carana kemudian nyana kacekek haram hukumna.
kecekek paeh maksudnya kena racik manuk haju benang alaan kurang racikna hirup atau tinggal dipejet atau halal tamah ieu maka cekek paeh haram atawa aya manuk di luhur tangkal kayu kemudian kurang dijepret atawa make jamparing panah kan lamun dipanah orang cep langsung ke handap ka taneuh teu halal sarua jeung nembak orang nembak cek Bunyamin cekal kurang be geus eueuh bari Bunyamin senaon tembak bismillahirrahmanirrahim cep ragag langsung ka taneuh pae halal geus tanpa dipencit teh halal urang nembak cep langsung ke handap halal kuari mah ragagna henteu langsung ka taneuh kapangpang tebak urang bismillahirrahmanirrahim tecat nah kena pangpang heula blak dipangpang kara ka taneuh haram bedana sakitu teu sebab naon sebab ditembak mah langsung kan ku urang bismillahirrahmanirrahim cat langsung ke hadap blak ai ka taneuh mah deuk ragag ka mana deui lain ka taneuh ya ka taneuh lah atuh sok kumaha luhurna ge halal nah ieu mah kena pangpang heula begitu ditembak bismillahirrahmanirrahim lat kena pangpang blak sarua ejeung eta manuk teh saenggeusna ku urang kena bedil kena tembak sarua jeung dipalengpeng kan itu sarua jeung dipalengpeng buat teuing paehna mah eta tah kena pangpang gede nya blok waduh janda ge lamun aya soraan aduh kan ya Allah ya Rabb atawa kena cai urang nembak gitu bismillahirrahmanirrahim ragagna lain katana ka empang blak ka empang cai gede tah detel kurang paeh haram sebab mungkin paehna nyana teh lain ku tebakan tapi kalelep teu bisa napas kan sarua tah nah ieu lah nu perlu kurang diperhatikeun bagi penembak-penembak bagi pemboro-pemboro di Garut mah kan masih ke zaman kula di Garut di dieu mah geus teu pati geus henteu di Garut mah aya Gunung Jabal disebutna eta teh paranti moro kares eta teh paranti moro anjing urang Garut mah ka ditu teh leuweung keneh mun hayang nyaho makam almarhum di ditu almarhum Kartosuwiryo DI eta di ditu almarhum nyaho almalum teh nyaho teh Kartosuwiryo PKI teh di ditu di Garut mentek urang Garut mah hampir PKI kabeh atuh asal di negara anu hebat deui jelemana di ditu aya Kartosuwiryo ka kantong PKI di ditu atuh jelemana ge tareuas atuh baheula datang ka dieu teh Inggris ka Banten Belanda datang wah sagala atuh urang Banten tareuas berhadapan jeung jelema-jelema luar atuh Banten ge urang Banten mah moal waka ngobrol jeung jawara lamun masih kene bulu centong kene itu can bisa ngapak mah moal nah lamun geus harak Banten
tak eta aya jelema ka Lampung aku urang Banten sih geus dikieukeun ku urang Lampung ieu Banten urang coba ieu ampun kula mah lain Banten jagna pondok epes ngeer ya budak atuh ai geus kos kitu geus sanajan urang mana urang mah Banten paeh-paeh geus tapi nya geus teu ungkulan meureun nya aya jelema bodoh mah tuh kitu bae dia mah tah ieu jadi tebak atawa naon bae panah ragagna henteu langsung ka taneuh tapi ka pangpang atawa ka cai paeh geus haram beda jeung manuk cai manuk teh kapan aya manuk cai disebutna manuk cai mah manuk naon manuk nu sok dicai belibis belekok sia takus belekok paribasa kolot belekok sia ya Allah eta kan baru dicai tah mah mun sawah caah nya nama didinya kuntul sarua eta teh manuk cai nu kos kitu ngaranna nah aya bahasana keleutik mah kuntul ngadu nah aya keleutik mah aya nyanyian kuntul ngadu bakul sagala naon tah eta nya keur dicai emang manuk cai emangnya nama manuk cai sewaktu-waktu doang nya nama hiber teh ka sayang nya nama dicai baheula makan naon karangarana musim hujan teh kan karasa ku urang caah tapi caahna caah tiis caah adem aya bahasa siduru pan baheula mah siduru lantaran isuk-isuk tiris jadi siduru urang isuk-isuk dihareupeun ahahu bari belum dangder mubuy jagong itu baheula mah masyaallah moal terulang kembali aya siduruan sagala heueuh mangkani urang can mandi ku kolot geus dijiwir mandi heula sia mandi heula ulah ka siduru ai kula mah tetep tas mandi saya eta teu datang ka lohor teu mandi mentak embungeun babaturan babarengan bentek baheula mah takos kitu tah bahasa naon gitu kaayaan orang caah teh sawah emang babanjiran usim engke tah rada turun we seutik usim simet waduh simet mulai geus urang neangan pangitik nah kudu diajikeun heula ka kolot urang mais manggang ngorogo poos mais manggang ngorogo poos ya nek mais apa manggang nah lamun mais potong perba mais ke tungtungna mais manggang potong ngorogo capek eta mah meunang nama lauk ngorogo heula tah aji pendi mah dina poos atuh teu menang motongna tah pangitik ulah di poos eta kolot masya Allah tapi sugesti budak tetap usul heula ka emak ya pangitungkeun mais manggang ngorogo poos tah poos tah sakitu tah nya ulah tah foto menangan tapi lamun kurang teu diajikeun heula tah poosna di atep teu meunang simet kena ge hiber bae simet kena hiber sanajan ieu geus nyengkleh geus nyengkleh nyangjangna masih keneh hiber keneh bae bebe mah teu meunang-meunang atuh poos sia mah tuh urang dek nganjang ge kudu dihitung awak urang mais manggang besi datang ka dia poos nah potong huluna asa macem-macem bae nah ieu manuk cai tembak manuk cai mah tembak urang emang dicainya nama bismillahirrahmanirrahim cap karena cai otomatis paeh
beda manuk awang-awang jeung manuk cai. Manuk awang-awang malah mun ditembak ka cai jadi haram, tapi manuk cai mah tembak emangnya nama di cai atuh ka cai nya nama halal. Minggu hareup ngaji pindah deui nu ieu poho. Ieu minggu nu kamari poho. Eta tah loba ngeri di teh ku situ. Tapi moal ieu mah sebab pagawean urang jeung urang terbiasa maksudna pepencitan mah mentak sing hade ngane urusan kos ieu mah geus eueuh bari urang mah. Geus eueuh zaman urang laleutik nyata kolot-kolot masih keneh. Beh lamun banjir. Ret tah geus aya setengah galeng. Bah, lauk masyaallah. Geus lauk boncel, lauk lele, endet, nu ngaran betik, nu ngaran betok. Eta mah tah nu ngaran nu laleutik julung-julung teh. Parai eta mah tinggal kitu doang teh. Parai mah masyaallah tapi seungit eta parai. Nah, itu ge kun ngadok-dok tah sebutna ngadok-dok. Tuh kuari mah inget we dok-dok we tah. Lain urang udik goblok. Ate emang bahasa baheula mah kitu. Dok. Moal nyaho budak kuari mah. Nah, diranca di itu suku-sukan teh keur naon kigituan. Orang keur ngadok-dok disebutna. Eta nu paling ngeunah eta parai dok-dok teh. Beuh. Gitu masyaallah. Eta zaman pohara. Nah, kejadian kula eta di dieu teh kan sawah ieu. Masyaallah eta lauk saember lauk lele, saember dibode ka imah. Bawa deui ka nyu saember teu beak-beak. Cek apa teh si menang lauk di mana? Itu tuh di sawah. Geus sabar ember, geus aya 3 ember mah. Balik gede lain lauk si eta. Manya emberan itu lauk. Manja bae lain balik gede siapa bahaya. Ingat ke abah dah, masya Allah. Ay emberan gitu bah, itu tuh lo pakai geus balik ke lain tapi jin sia. Atuh kula tunggu nggak balik ke nih nyandek magrib. Abi abah eta ulah. Aya beakna, lamun geus 2 ember, 3 ember beak, tahu. Itu tah patokanana lauk geus. Dek gabus, boncel, lele, mudin sardeng teh. Ya mah di ditu lo pakeneh Pak. Ditu kan kedokan dah setik. Nyaho sabar ember keneh. Balikeun lain eta sia untung saya tadi cekek ge. Nah, lamun saember 2 ember ditu aya keneh aya setik teh. Au ke mangarana tak kolot baheula mah geus nyaho. Nyaho bebanjuran tapi loba imah kula kan eta ieu naon karang-karana kebon kirai. Santri gogo kabeh kula ge meunang. Ajre-ajrean, wah mantap, wah belut, barang digitukeun belang, wah embung aing ore belang, datang ka kuari, embung aing malah geus nanding di meja bae, kakauseun eta, datang ka aing namun inget, ya Allah, eta inget mautna doang tadi dikiekeun, dipaut bunga teh bunga urang, pan belang. Atuh lain suwe meureun hewan ge resepeun. Ya Allah. Nah ya zaman-zaman non gitu subur bunga. Aduh eta di liang bage zaman saya liang geus kikituan bage geus teu kudu make di non gitu tah ngaranna. Lain urek. Sia kanyaho. Urek. Usep mat jeung teger tah mah ya mah liang mah urek ngaranna bodoh sia tah aya eta manuk ge ngampar pan di sawah teh ngampar manuk masyaallah ja urang teh ngahiji jeung manuk belekok manuk naon karang-karana kuntul manuk eta di sawah teh urang di sisi teh eta babarengan jeung manuk ya Allah ya Rabbi tapi ditewak mah hese babarengan tapi ditewak mah hese
tewak urang hibernya na ge itu lain bangsa ceknya na teh tah eta zaman pohara kabayangkeun zaman eta ya Allah leleknya sengit betik betok sengit ajunan ngaranganna boncel sararegit gabus geus ngeunah lain lalagaan ngeunah teh eta mun meunang lele colok sah turihan heula cekolot uyahan panggang setengah asak setengah asak geus kitu-kitu ngeunah jasa atuh dipanggang kene gitu toelan kan urang tapung aya getihan kene mantep eta nikmat jasa. Nah kamari dibawakeun di ditu di pondok paneh ranca pondok kadinya tah lewat ke Maji Pendi teh lauk nu gede beh di ranca pondok eta gabus gede jeung lele jeung betik nu boldes badeki betik kamu meureunan ka jajaden tah betik na bae sagede kieu komo betok resia ye dengekeun heula betik na bae sagede kieu komo betok na atuh aing mah moal eleh tah dibawakeun asakeun berbagai lauk. Oh, orang semua makan besar semuanya aja sih. Tapi beda barang diuk di tempat ambeuna lainnya. Baheula mah sengit. Ieu mah bau nu bogana ieu mah. Disebutna bau manehna. Kolot baheula teh ieu mah bau manehna ieu mah. Nah eta lamun geus asal bau manehna bae geus bagus. Mau dijabarkeun ku aing. Bener nu ngeunah. Betik na teu ngeunah, betok na teu ngeunah, lele na beda rasana limbah meureun caina. Ku ari ge urang lamun ngadahar lauk emas di daerah urang nu geus dikeumkeun di urang teu penting ngeunah. Bogor ngeunah Pandeglang nu paling ngeunah di ditu di Citorek. Asli kene pan di ditu mah caina sing kerelek. Teu kudu diasakeun ngeunah. Iya kan urang seputar nyaritakeun zaman kamari ieu. Tangis eueuh zaman eta mah zaman Jalalujur jeung Adil. Aya manuk mawa naon gara-gara ambrang deuk nyieun sayang ngadele kut pem kut dulu cek mah mantas aing eta masyaallah. Terus we datang ka endogan di deuleu bareng. Sabaraha endogna? 3. Encan kabagian. Aing kan pangheulana. Aing kut siapen aing dulu mantas bolot. Kudu 5 karena kae 3. Ke deuleu deui geus 4 ke deuleu deui 5. Moal daek. Nyok teh jujur jasa eta. Terus megar terus bulu jarum terus eta ya Allah ya Rabbi mana nu dulu ya bulu nu gede mana nu mantas bulu nu rada mana nu bolot bulu jarum jujur jasa eta zaman eta ya Allah ya Rabbi moal aya bae nyokot sorangan moal aya dina nyana mariksa ge ka ditu bebeja nyana aing mantas di ditu mariksa besi eueuh bebeja ka babaturan lamun DPR ku ari kitunya. Ya Allah ya Rabbi kararasakeun kene eta zamanku jujur teuing adil jasa urang kaleuweung manggi cecendet arasak manggihna ku tiluan bagi 3. Masya Allah aya si meureun nu teh jujur mah harita si eta tah babagi baturna dibere lain cecendet berenuk cecendet da punya anak kabeh emang tiba heula meureun nya mah teh jujur kabawa kapai hasanna tah ieu ya zaman eta keur seputar nembak ragak langsung ka tanah halal
nembak atau lain nembak bae jabari panah suit dan lain sebagainya atuh tamun langsung ka taneuh halal tapi lamun kapangpang haram sebab sarua jeung dibabuk deui berarti sakumaha tadi lamun bimbo sakolin haju manehanana taeh halal tapi lamun kena jamparing seseketna lamun teu kena seseket mah dipalengpeng atuh tetep teu halal kan kudu make seseketna lamun teu make seseketna tuh haram dipalengpeng ngaranna haram tetep pamonggol palengpeng tahnya teu meunah kecekek jadi sarua jeung dipaehan lain make seseketna hiji nomor kaduana dipaehan make seseketna tapi dihajar deui 2 kali berarti sebab paehna haram atawa kacekek haram sarua bae atawa ditembak dipanah raga kena pangpang haram atawa ragra kena cai haram sarua jeung paeh make 2 sebab haram ya Allah atawa kaluhur gunung sarua bae aya manuk di luhur gunung aya tangkal kayu nah tembak orang begitu tembak bismillahirrahmanirrahim ragag tah ka luhur gunung di luhur gunung ragag deui kana 2 kali jadi berarti tarolah meureunanan aing nyaritakeun gunung di urang mah pan gede nah lamun baheula mah kan aya lain gunung disebutna teh hunyur nah geus aing geus dibedaan ka arah budak Sulamitan hunyur ngaranna eta teh gunung leutik ngaranna hunyur baru di urang kan loba hunyur hunyur loba ari di Garut mah parahyangan pasir ngaranna nah eta kena hunyur blak datang ka hunyur ti hunyur ragag deui ka handap blak jadi 2 kali haram pomo tama tembak gunung santri ka luhur ti gunung haju ragag blak ka handap blak teu tama geus haram jasa tama ja luhur tama ieu mah ti hunyur bae hunyur blak ti hunyur datang ka handap deui blak deui ka handap tetep haram 2 kali boanyana paehna ieu adalah kuno kadua teu beunang sambarangan masyaallah haruma teh hawasabahu sahmun tawaya binatang kena jamparing atawa tembak beunang bawa ko abi ardin ajunya naragrag kana taneuh ai hek jabalin atawa gunung sumasakoto minu ragrag deui ka handap haruma haram walau asabahu sahmun bil hawa wallahu alam.